Bray, Naon ji, situ Urang rek ngareureuwas. Sok atuh sok. kasur naon anu kudu dirukiah? Si anjing, emang aya kasur nu kudu dirukiah? Aya, Bray. Ya moal mungkin ji kasur dirukiah isia. Mungkin. Aya. Ih, ya di mana-mana orang nanya pasti aya jawabanana, Bray. Jadi nanya juga nu aneh. Ih, lain juga nu aneh didinya, nu aneh teu bisa ngajawab. Masalahnya dalam kurang dijawab udah pasti salah. Lain ku masalah pasti salah, da atuh dinya jawabanana salah, nama nyalakeun urang. Gitu. Soalnya percuma orang pasti bener cek barudak mah cek teman pasti bener orang teh kan kumaha disalahkeun. Ya kurang jawabnya. Sok naon? Kasur naon anu Kudu dirukiah. ya atuh mah gampang. Naon? Kasur nu loba tumilaan. Allah hal adi, Bray. Manya tumila kudu dirukiah. Ya heueuh atuh. Duruk we nu geus aya tumilaan mah. Tah eta masalahna moal aya ji kasur anu dirukiah sia teh. Aya, Bray. Penonton mana lagi mau apalin. Tong kitu, tong gagabah ka penonton orang mah cerdas, pinter. Wanitanyaan? Sok buktikan, gas. Para penonton. Cik, penonton komen-komen, buktikan kasih Bray tah sing ngeberet dina komenan. Kasur naon anu kudu dirukiah? Moal aya haji. Aya, Bray. Moal. Berpikir atuh secara logika. Logika mana mah aneh. Lain ku masalah logika orang nu aneh, otak dinya nu mentok. Naon sok jawabanana kasurupan setan. Kasurupan setan. Siap.